mah aing datang kai. Kemana Kang Giri teh atuh? Biasana sok pamit heula, kesabara lila, balik-balik. Kemana atuh kuring kudu nyusul? Kunaon ieu? Kunaon ka dieu nyarita kamu ka dieu. Kunaon? Ih. Ya Allah. Ka dieu nyarita heula ka dieu. Kunaon? Kunaon sok anakin ka dieu nyarita ka dieu. Kunaon? Abi teh nuju milarian pun lanceuk. Pun lanceuk. Caroge. Oh, lanceuk andu. Bebeureuh sugan. Nah kunaon atuh anaking bet sesoranganan kieu. Kamelangan wae. Geus atuh ayeuna mah yak nyeluk ambu. Kayak sugan mang teangan bebarengan yak. Nuhun atuh mangga. Sok. Sejahan ami bebeureuh hidup teh. Kang Giri. Giri. Nah, ambu nu juga niros itu ngadang nami Kang Giri. Heh, ya teh. Kewe di dieu sama ambunya dicaritakeun. Ya. Geus peuting ye. Kudu endeu ge. Tah, iya tempat padumukan ambu teh. Nuhun ambu niraoseun. Ambu teh sareng saha calik di dieu teh? Ambu teh sareng guru ambu. Tapi ginian ambu teh meni himeng. Duka ka mana atuh guru ambu teh? Nuju angkat panginten. Ah, bujung-bujung angkat-angkatan. Tos sepuh guru ambu mah. Ngan palang siang si abah teh ditinggalkeun ku ambu. Dalami atuh. Sok sieun kumaonam. Maksudna palang siang kumaha ambu? Nyata teh atuh aya geus sepuh. Sok sieun tos tilar dunya. Ek di pelarian ge geus poek ayeuna mah. Kewe atuh anjeun di pelarian. Da geuning sok ingon-ingon mah raya keneh atuh soang jeung hayam. Keun geus atuh geulis. Ulah aya wae pulang. Keun bebeureuh make ku ambu dia bantuan nyanana. Hatur nuhun pisan ambu. Meninggalina kasayan ambu. Parantos hubungan anti. Keun geulis keun. Saha atuh bebeureuh teh panglipur kalbu hidup teh. Paneta Kang Giri teh ya anu tadi dicarioskeun di jalan. Tah, giri-giri eta teh saha atuh? Ambu mah asa penasaran. Penasaran kumaha ambu? Da kamari lunta ti ieu tempat ninggalkeun si Aki teh. Paneangan nu jadi anak jeung salaki. Nya eta ngaranna teh teu jauh beda jeung nu dicaritakeun ku kitu. Giri, Nya eta piraku ambu eta Kang Giri putra ambu gitu. nya duka atuh. Pedah we ieu mah ngaranna sarua. Nuhun. Nya eta budak ambu teh ngaranna teh Giri. Salaki ambu Wira. Wira. Bah Wira. Keke. Kumaha ya?
hidup dengan juga nu apa? Abang Wira mah kantos bependak 2 kali. Anu kahiji mah nulungan abi, anu kadua mah kantos dongkap tapi teu lami. Kayak. Kumaha ciri-cirina? Rambutna gondrong, nyendak suling, dedeg, mancung, tapi hideung. Kayak. Ya Allah, eta ciri-cirina. Nya, Berarti kan ada aya kene. Tapi mah aya orang aya di jelema lian. ai kitu kumaha ambu? Kayak. Lamun kitu ciri-cirina mah eta teh Kang Wira ya Bu. Oh, Gusti, lamun nya eta giri nu diteangan ku hidup teh giri anak ambu. Mudah-mudahan mah giri anak ambu. ambu. Mudah-mudahan. Duh, kela. Aku melenggus keluar dunia. Udah genengan gitu, teangan gitu. Budak awewe ieu aya nama. Kudu dilatih. Kieu cara nama. Kuring kudu nuluykeun lalampahan. Ngalatih ieu budak awewe sina jadi jawara anu lindung. Balikan lagi. Ajong. Full. Masa tadi dia. Tinggalin gitu. Ayo musuh. Apa ada tukang? Mundur, biji. Pasang. Balikan deh, serana. Lah. Ini diumur. Yeuh, anak King Lasmi ku ambu diketukeun kabeh pangaruh ambunya. Yap, aya nama hidup ku ambu wang mandian di Cai Kajayaan. Eta Kang genaon ambu? Eta teh Cai Kajayaan. Yeuh, jelas nama juga ambu awet ngora.
Atuh abi ge bakal awet ngora. Ih, nyonya tuh. Nah, hayu. Ampuran yang diterasa kedenya. Naon kamari nyiksa urang teh. Oh geuning. Naon sia? Tuh, anu nyiksa urang kamari. Heeh. Naon sia teh? Awe nu denok demplon teh ki nyiksa urang kamari. Oh itu? Heeh. Sia eleh ku awewe geuningan. Tuh, sieun pangartina ki. Dibawa teh korangna. Hayu urang rampas ayeuna. Bawa ki. Aya ki. Sok dibawa mah da eta mah. Hai, Nyi. Ka mana? Templon kieu awe teh Denok, mohmoy, demplon, bade ka mana atuh geuningan? Sesoranganan. Mencerang, demplon, ini asa gelis yeuh. Ieu mah asa mucuy pisan ieu mah yeuh jigana teh. Kusoy, Tuh dikeruan ku di barong. Mung sieun ieu. Bohim, tadi ieu atuh. Ini karo nyarempor kitu sia teh. Mana ka ditu? Kusoy, bohim buru atuh sia teh. Ya, nam. Mana tuh ka ditu mana? Ya dok wae. Berhenti poyokot kitu sia teh. Aduh sia, mangga awe segitu demplon kieu karun digalakan. Nu kieu mah lain kudu digalakan diusapan. Urang kawin we jeung akang urang oleng pengantenna tuh gelis. Ih, amit. Atuh teu kawin oge ngaraosan we, atuh saeutik mah. Nya gelisnya demplon. Waduh. Geuning. Jika nu rek ngalawan ka aing kieu mah tuh. Sok nah teuing wawanianan kitu sia ka wewe. Kusoy. Ku sia heula. Soy, kita ngalawan maneh. Mung sieun. Sieun ki. Geus diung aing mah kudu. Sieun aing. Aya oge painang si Kusoy jeung si Bohim. Oke lawan ke. Gobot. Dileleyan ku aing teh kada ngelawan. Mohan saha sia ka wewe wani kitu. Oke, elekeun ki. Pinker, Bohim, Pasim. Sakit tunggu kan sama ha. Putih. No. Oh.
ajar tadi. Aing mau minta beunang. Mana? Oh. Potongannya mana? Sok. Sok ya. Gusti Agung. Teh eta mah ciga Mana Cahyati. aja? Sok. Heeh bener eta mah Cahyati. Aduh. Aduh Cahyati eta mah bener euy. Aduh. Dah bener eta mah Cahyati. Tapi bisa. Mereka bisa silat gitu ayeuna mah euy. Aya tuh euy ayeuna mah euy. Cahyati. Bener eta mah Cahyati asli diundang ke aing ah. Cahyati ya. Saha sia? Aduh Ece. Goblok dah, anak buah si Baro nguntit. Aja. Aduh aja. Aduh. Wah mania, nanti ya. Ya jaduk sia geus ndabuk aing sama. Rasakeun dah. Hahaha, ayo wah. Aduh, rajen teh panggih aing seuceuk poho aing. Aduh, aing nasib teh. Rajen teh diajakan main film kebagian peran kasiksa aing. Aduh, aing nasib. Aduh, aing. Awi jahanam. Asia tuh karo ngacer dogelin bantuan aing teh karo blok pisan. Ibu sieun ki. Oh ki kamari oge di pejet pan. Aduh kayak kieu mah aing kudu ka guru aing deui atuh. Tadi situ geus hayu. Maka guru aing enak mah. Mana tuh ki? Hayu. Asia tas di mana tadi? Aduh. Suara bola ayam di lembur. Aing si gober ka mana? Cuing teh apa? Geus hayu ngilu we. Ka guru aing. Mana bola ayam? Aduh, guru aing loba ingon-ingon geuning aya mah barudak. Ada gue hiji atuh ki. Ngontong. Sampurasun. Apes. Tuh, dari gua dah. Aya angin naon maneh ka dieu? Tah, aya perlu we, Bah. Aya perlu naon sia teh? Aya pangabu gitu datang ka dieu. Pangaranna ge atuh meureunnan si parebasana meureunnan butut-butut ge meureunnan guru urang meureun Abah teh. Tuh, sia mah da kumaha atuh kakaraja datang geus nyebut guru butut sia mah. Lain kitu atuh, Bah. Sia mah keraya karepet karek datang ka aing. Ari keur bunga mah sia teh boro-boro inget ka dieu teh ka padepokan teh. Heuh atuh Bah hampura we, atuh pan meureunnan sarua we, meureunnan kuring oge boga anak buah meureunnan di ditu teh. Gaya naon atuh sia teh? Puguh kuring teh Bah, kateter. Di basa ti heula aing teh kateter ku si Wira. Dieu aing teh ku awewe, Bah. Aing maneh ku awewe ngajungkel. Tadi leuh murid Abah teh awewe hungkul. Aing dipecak jing. Lain kitu, Bah. Boro ayeuna bantuan, mengpeng can jauh. Di mana? Tempatnya di Tuh, di mana? situ tuh. Belah mana?
Tuh di ditu. Ayo bantuan. Man, hari ini nam. Dia cicing helanyi, abah rek ngatur heula murid nurus tunjungnya, cicing di dia tungguan. Terus hayu bah. Man, ini tah. Terus tunjung hayu we lah. Bantuan. Man, siap teh. Neng sahana Mina? Anting kan? Boh, Anting. ai saha? Arum. Boh, Wim. Bah, kenapa? Kenapa? Aduh. Bohim kusoy, aduy. Geus semarana maka ditu ka gua. Ai merek jeung si Abah jeung guru aing reueu dieu duaan oge bae. Yakin Ka gua heeh ji bae. Oke. Tuh. Si salamet ki. Ih, gaduh Kang Bohim. Ih, enggak tas saya ku Arum. Pan tadi emang ngadeketan lagi ke Anting, da alim. Tutang alim-alim da bewokan sok didukung. Nyawe ku mangke. Oh, atuh syukur. Nya. Pokoknya mah Kang Bohim majawara. Ya atuh da. Kumaha? Geus didukung sok tarima da bakal atuh teh bogoheun mata kitu ge. Ku mangke we. Besok luas lewas. Ayo atuh. Poin mah geus kitu mah kabiasaan bari deuk we lah. Waduh bari deuk ibu. Nya eta ke. Kuring teh rek ngawaduhkeun perkara ka orang teh ya. Heeh, kumaha Kiraun? Nya eta geuning aya nama korang teges pada aya nu ngarebut ke suksi barong oge sarua ngincer kana korang eta ki. Aduh. Si Barong bisa apageun teh kumaha di mananya? Hanya duka teuing atuh kuring ge. Ku kaula oge meureunnan Kiraun. Geus gambar kumaha tanggung jawabna ayeuna Kiraun. Diamanatkeun so teh panyata teh bisi kuring anu ti heulana Lasan Pati. Aya salah sahiji anu bakal nepikeun ka anak kuring kitu maksudna teh. Tah ayeuna dicekel ku Kiraun kari-kari eueuh. Nyawayahna eta mah meureunnan pek ayeuna mah kumaha Kiraun. Saha-saha jalma anu nyekel korang anu teu sapagodos jeung kahayang akang atawa jeung anu geus dirancanakeun ku akang meureunnan pek eta mah ek di kumaha-kumaha oge saha-saha oge cek kasarna ek di Telasan Pati oge meureunnan kumaha deui meureunnan ai hese dicokot mah korangna tin kitu leuin meureun Kiraun. Nyari aya geus kitu mah ki meureunnan kuring rek keukeuh rek saha wae nu nyekel eta korang ku kuring direbut. Cek aki ge bieu ngomong rek di Telasan Pati ge kajeun teuing. Arek kitu mah kuring ge leuwih gede tanaga ki. Tah kitu meureunnan yen anjeun teh jalma anu bener-bener tanggung jawab. Sakali deui hampura ki. Eta korang mungkin bisa karebut ti kuring. Kembali da meureunnan geus ieu perjalananna dengan kitu Kiraun nya. Geus tah ayeuna mah pikiran mah pikiran gawean. Aduh, cek anu kitu patut atuh ki. Moal mana naon moal. Ieu kan ki. Moal mana naon. Moal. Coba beli badak kitu ki. Lain atuh. Mau jeung nu kitu atuh. Bae pan ieu teh sadula kuring ditaringalkeun ku anjeun teh ieu kematuran teh. Anu bener sih nek ki. Mana naon? Coba beli badak kitu. Moal mana naon? Geus ayeuna mah tah meh deugreuh jeung Kiraun. Kemudian kuring teh buka bala deui ieu. Nya ngaranna Isrengga. Kege bakal ngapet. Bakal ngapet ka Kiraun. Kege. Nya mun ngapet narajang mun ngahakan ka kuring kumaha. Mau masuk ajaran gerowan rengga gitu. Mana naon teh? Sok cobaan. Enggak.
itu kali itu. Hah? Wah, Anya. naon? Wah, geus. Nyan ieu mah naon? Wah, geus. Sampurasun. Apes. Kang Lukman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anu kitu anu kitu Kang ya Allah. Aing teh. Udah sieun. Sarua aing teh sieun. Tanaon? Aing atuh. Sieun aing teh Siapa aing? Garila teuing. Astagfirullah Kang eta naon? Ieu teh balad urang. Moal nanaon mah keueung kudu naon. Oh, bet badag atuh deui. Siapa tong ka aing? Sarua aing teh sieun teh. Jadi singgakeun laki. Ngahakan Kang. Sia makan tas ieu tah. Siau meletak. Sia nu makan mah. Mau ngasieun kuring mah. Kang, Sarua aing geus teh. Kang, wanu ngudag si Juhro ge eta meureun. Heuh geus sakeun bae geus. Aduh, ya Allah, mau gaun sieun aing mah. Iya. Salon teh. Nyawa aing geus sieun. Tuh bade ira mang ka bumi. Buku iya neng. Akan hoyong gerak-gerak ke bumi, hoyong pepenat sareng si Amu, sareng si Akan Bapak. Anton. Nya tuh akan hayu. Ya atuh, ayeuna mah akan bade balang siar heula ulah ayeuna nya. Nya tuh nya abi bade ka payung heula. Nya sih. Nuhun. Tadi di jalanna. Nuhun. Boim, daguan sia. Boim, daguan sia. Geuning kita tangkora kita mah. Montong kabur sia. Ki. Jangan Ki. Aduh. Daguan sia. Duara sia. Palah birut kasih barong. Saur saha Ki? Saur saha sia teh. Geus bukti jeung si Darman. Aduh Ki, kita ngiringan abi mah. Asli, Ari sia salila ieu ka mana jeung saha? pan sareng Tarman Ki. Tuh, geus karo sia mah bohong ka aing. Mesin, gede sia. Siap sia. Nah, sia teh ha. Jar. No. Hei. Modar anjing. Bantuan tuh si Kosim. Karunya. Bantuan tuh. Alim isin ki. Izin sih tuh kabisa. Alim ki isin aduh. Izin cuma tuh buru bantuan. Alim isin iki aduh. Bantuan. Jor jatah. Alim ki isin aduh. Izin siapa buru bantuan tuh si Kosim. Jor buru bantuan tuh. Yuk boro, tewak, boro. Tewak. Orang kodaran. Barangkeun. Hiji. Dua. Aduh, nyanting, tolong, aduh.